Bismillahirrahmanirrahim. Aya 10 perkara anu nyegah kana doa, hararese diijabah sanajan terus ngadoa. Kahijina ongkohnya ho Allah teh anu nyiptakeun, tapi hakna Allah nyatana ibadah ditinggalkeun. Kaduana Al-Quran kitabullah sok dibaraca, tapi tedarek ngamalkeun isi jeung kandungana. Katiluna ngaku musuh ka iblis rejeng baturna, tapi tetep ditaluturkeun sakabeh pangajakna. Ari anu kaopatna ongko ngaku cinta Rasul, tapi kana sunnah Rasul migawena loba mumun. Ari anu kalimana ongko ngaku cinta surga, tapi amal-amalana teu daek migawena. Ari anu kaganepna ngaku sieun kana neraka, tapi henteu eureun-eureun migawe perkara dosa. Katujuhna ngaku maot teh hak nu bakal tumiba, tapi tetep teu nyiap-nyiapkeun pikeun bekeuna. Kadalapan sibuk nyaritakeun kaaiban batur, tapi kaaiban diri pribadi mah teu dicatur. Kasalapan rizki Allah ongko osok didaharan, najan osok didaharan tapi teu daek syukuran. Kasapuluh ongko osok nguburkeun jalma nu maot, anu kudu jadi peringatan sabab bakal maut, tapi kanyataanana siga anu moal maut, hirup tetep migawe pagawean anu maksiat.